Setan deui nipu ka urang teh ku sifat taias. Naon taias teh? Taias teh setan nipu ku rasa putus asa. Putus asa. Jami di mana midamel dosa, teras deui midamel dosa, teras deui midamel dosa, seueur we dosana, maka dirinya bakal ngarasa putus asa. Jika maneh ka surga, keun kami mah dina neraka mah. Pada hiji jam dina jemaah berangkat ke Jumatan. Amanah jang Jumatan pan poe Jumaah heuh nya. Akang moal Jumatan euy jiga maneh kan itu. Maneh ka surga keun kami mah dina neraka oge. Aya basa kitu meuli raos eta. Nyembatkeun keun bae anjeun asup ka surga, kami we dina neraka mah. Meuli raos nyembatkeun dina neraka. Marukan neraka teh model kumaha? Eta disebutkeun raos nyembat neraka teh kitu anjeunna naon? Putus asa kumari anjeunna seueur dosa. Nu mawini tah batu anjeun bae anjeun asup ka surga. Kami mah keun wae dina neraka. Bolokot ku dosa kami teh. Leres ngarumaoskeun urang seueur dosa teh sae. Ngan kade ulah putus asa. Teu sakedik nyami nu putus asa kulantaran loba dosa. Tukang zina, tukang mabok, tukang maling gitu ya. Lamun teu dicabut, teu disalametkeun ku jalmi-jalmi saleh mah anger dina lingkan setan. Tapi kulantaran dicabut dicana ku jalmi saleh, nikmat Allah malungsurkeun hidayah. Alhamdulillah biasa tobat. Mun teh mah aya di lingkaran setan, ngarumaoskeun moal ngarasa putus asa tina rahmat Allah kulantaran seueur dosana. Jadi lamun teh mah ayeuna jami seueur midamel dosa, didinya setan ngagoda. Naon? Putus asa tina rahmat Allah. Maka surah Allah, wala tai'asu mir rahmatillah. Anjeun ulah putus asa tina rahmat Allah.